Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video ya masa sekedar tip keluarganya tip supaya hayam malakur yang mau keluarga nu gede nu leutik nu sedang dah cara nanti kieu keluarga tak cara nanti diumbarkeun tuh kabeh keluarga diumbarkeun soalnya sok emang hese keluarga para siawai komo nu leutik mah di segagan we tuh waduh udah komo kusimangon mata kusimangon mah komo keluarga ya disegag pokoknya mah tuh ya kira umur 2 bulan keluarga ya umur 2 bulan ini itu sebulan keluarga itu mah sebulan letiknya itu mah Bangkok yang kampung daya ge sarua campur Bangkok aya kampung aya keluarga jenis nama ting jenis naon pokoknya mah yang kampung we da aya nu silangan Bangkok yang kampung aya tinggal dengan banarna yang keluarga ya total mah aya 55 ekor itu enakna segeledek ya cuman candi jikeun kabeh keluarga da soak nengan karena beda-beda indukan itu apa ya kieu mun pare entong lamun isuk-isuk bari marab dikiekeun keluarga teh wah pagulung-gulung keluarga para sia ayo jagoana mah ya hiji jangan hiji asal nage jagoana ya dupana dikerem jago keplek ya iya desain kandangnya keluarga kita asal nu penting boninya dia mah dikubang atau kujaring heula sementara misalnya teh sawah ada di mana sakitulah keluarga tip nama teh memang gitu cara supaya malah kurang keluarga diumbar we gitu aya waktu mah tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.